Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Rabbana wa rabba abaina uluwiyati wa ummahatina supriyati. Kalayan asma'na Allah anu maha murah tur anu maha asih lahir batin, asih asuh asah. Bab anu kadua dina ngetelakeun tauhid asma sareng suluk. Naon hartosna suluk jeung naon hartosna salib. Ari hartina suluk nyaeta ngambah nyucuk. Ari hartina salib nyaeta anu ngambah anu nyucuk. Ieu asalna basa. Ari numutkeun istilah kacapangan dina ilmu tasawuf atanapi tarekat nyaeta ngaran salib teh anu ngambah kana makom-makom yakin atanapi anu nyucuk kana pos-pos yakin ku ilmuna sareng ku tingkah hatena, sehingga ilmu teh pikeun aranjeunna nama nyata jeung karasa, lain ngambah ku ilmuna wungkul tapi bener-bener paeh poso dina ngalaksanakeun ibadahna ima dohirna atawa batina, khususna ngamalkeun parentah guru sulukna. Ari makom yakin ieu sadayana mah seueur, namun upami nyandak ringkesna mah aya 8 makom. Kahiji makom tobat, kadua makom sobar, katilu makom syukur, kaopat makom juhud, kalima makom tawakal, kagenep makom qaul, katujuh makom roja, kadalapan makom ridho, kasalapan makom mahabah atanapi cinta. Ayeuna anu kahiji nyaeta makom tobat. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Hartosna jeung kudu tobat anjeun ka Allah sakabehna, sakabeh mukmin sangkan anjeun bagja. Quran surat An-Nur ayat 31. Ari tobat teh disebatna babullah hartosna lawan kana wusul tepi ka Gusti Allah. Sareng disebat deui asyasul makomat hartosna pondasina pikeun sakabeh makom. Bener tobatna, bener sakabeh makomna. Kokoh tobatna, ajeg sakabeh makomna. Teu bener tobatna, moal bener sakabeh makomna. Dupi carana dina naekan makom tobat jalma anu suluk ieu kedah sungguh-sungguh dina tobatna. Timimiti tobat dina Islam, tobat dina iman,
nepi ka tobat dina kaihsanan. Contohna tobat dina Islam seperti nebihan sareng ngiceunan sagala anu diharamkeun, anu diatur dina ilmu fikih, kalian kapok moal balik deui, seperti zina, minum arak, main sang sajabina anu diharamkeun ku syara. Tapi upami sangkut paut sareng hak adami, mangka eta mah kedah serah diri atanapi digentosan sakurang-kurangna kedah menta dihalalkeun, seperti dosa maehan, maling, ngerampok, ngagasab, nipu, malsu, ngulangan takiran, atanapi timbangan kalabat oge nyauksak harga diri batur, sareng kedah ngodoan kana naon-naon anu kantos dikantunkeun dina sagala kewajiban, seperti ngodoan salat, zakat, saum, munggah haji sang sajabina. Tah ieu tobat dina kaislaman. Nu salajengna tobat dina keimanan nyaeta tobat dina hate tina syirik jali sareng syirik khofi, sareng anu diatur dina ilmu tasawuf nyaeta kudu pana, kudu leungit tina sifat-sifat majmumah nyaeta anu dicawad, seperti tobat tina sifat hayang dibere ku makhluk nyaeta toma, ria, ujub, takabur, goreng sangka, cinta dunia sang sejabina. Sakumaha saur Imam Syaidi Ali Al-Qawas rahimahullah, saha jalma anu panger tetep dina makom tobatna serta juhud kan aliyah dunya, mangka bakal kumpul ka eta jalma sadayana makom yakin anu sanesna, sareng bakal alus tingkah hatena. Mangga aya urang nyepkeun ku urang sadayana, taliti ku aranjeun tingkah hate anjeun salamina dina sajero naekan makom tobat ieu, sing nepi ka karasa dosa-dosa anjeun anu kaliwat timimiti umur baleg nepi ka zaman anjeun ayeuna. Ari tobat eta aya 3 tahapan. Nu kahiji diajar, nu kadua bisa, nu katilu ahli. Nu kahiji diajar tobat nyata ngapakuran sakabeh dosa pikeun ditobatan, diistighfaran. Nu kadua bisa tobat nyata ngangresna hate ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina rumasa seueur dosa, rumasa sul adab, rumasa balangah, rumasa teu aya kaizin ku Allah, anu salamina ninggali, rumasa goreng sangka ka anjeunna, rumasa kurang syukuran, rumasa sok ngarasula, rumasa hirup teh kumaha urang, rumasa hirup teh boga urang, rumasa boga afal, rumasa boga sifat, rumasa boga diri sang sajabina rumasa. Tah timbul bae tina jeka rumasaan teh sifat-sifat anu sae. Anu salajengna nu katilu ahli tobat nyaeta anu istiqomah dina tobatna sehingga tobat teh jadi adat.
sapertos dawuhan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina surat Hud ayat 112, pastaqim kama umirtu wa man taba maka. Anu hartosna kudu istiqomah anjeun sakumaha geus diparentah anjeun jeung jalma anu tobat sarta anjeun. Saur Syekh Syaroni rahimahullah anu wafat 873 Hijriah. Sapalina ku pasal ieu ayat nyaeta Allah Ta'ala marentah istiqomah dina tobat ka Kangjeng Nabi sareng ka sadayana panganutna. Ku kituna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakirang istighfarna dina sadinten sawengi 100 kali. Nu salajengna tobat dina kaihsanan nyata tobatna ruh, sapertos nu kahiji tobat urusan jasmani, nu kadua tobat urusan hate, anu katilu ieu tobat anu panghesena nyata timimiti tobat ka Allah dina masalah akuan, sapertos ngaku boga diri sakumaha kasauran Imam Junaid rahimahullah anu wafat 287 Hijriah, salah sawios imam ahli marifat. Wujud duka dan bun la yuqasu alaihi dan bun akhir. Anu hartosna ngerasa wujudna anjeun panggulukna anjeun eta teh hiji dosa anu henteu tiasa diukur gedena ku dosa liana. Ari dosa anu panggedena eta teu aya lian iwal ti musyrik. Janten ngerasa diri wujud eta teh cek ahli marifat mah musyrik, nyata musyrik kopi teh namina. Kugituna wajib tobat tina eta rasa sagan bersih tina eta dosa gede, dosa anu kacida nyumputna. Tah kitu tobatna para muqarrabin, tobatna ahli marifat anu muhakikin, mata dina istighfarna sabada salat oge istighfar tobat tina saperti ieu dosa. Sareng deui Syaur Ibnu Farid rahimahullah anu hartosna lamun dina hate kuring ayat jorojoy karep kasalian ti Gusti sanaos hilap mangka kuring nguhukuman ka diri kuring murtad. Tah dugi ka kitu aranjeunna upami hilap teh tina eling ka mantena. Nya kitu deui ditobatanana di mana-mana emut kasalian Allah, ima urusan dunia atau urusan akhirat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegeskeun ku urang sadayana, urang moal bisa ngalaksanakeun kana tobat anu katil ieu. Amin. Urang kudu marifat sareng musyahadah ka Allah Ta'ala salamina, sabab ieu mah tobatna khawasul khawas. Kumargi tobat teh aya 3 rupi. Kahiji tobat awam pikeun jalma nu meunang gusdu. Kadua tobat khos, tobatna jalma anu meunang taufik. Katilu tobatna khawasul khawas, nyata tobatna anu menang hidayah, nyata jalma anu caan hatena awas paninggali basirohna kalawan kasapah sareng musyahadah. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saestuna Allah mika cinta
katukang tobat sareng mika cinta anjeunna ka tukang bebersih. Al-Baqarah ayat 222. Salajengna maripat dina tobat nyata maripat dina wahdat asma, hartina nganunggalkeun Allah dina sagala jenengan atau lebih gelar. Sabada anjeun ngalaksanakeun tobat dina makom ibadah sareng ubudiyah, terus tingkatkeun ku anjeun karena tobat dina makom ubudah ulah mandeg anjeun dina ieu makom, sehingga anjeun disebut ku Gusti Allah tawab, hatina tukang tobat, ahli tobat. Sakumaha dawuhanana, innallaha yuhibbul tawabin, nu hatosna saknya-nyana Allah mika cinta ka tawab kabeh. Jadi anjeun geus boga makom tawab. Ari hartina makom nyata pangkat, kadudukan atanapi tempat. Alhasil anjeun geus boga pangkat jeung kadudukan tawab. Sedangkan anu sanyana mah nu gaduh gelar tawab teh nyata daya sanes iwal ti Gusti Allah. Sabab tawab teh kaasup dina Asmaul Husna. Jadi kukituna Allah Subhanahu wa taala parantos merengaran ka anjeun ku jenengan anjeunna, maka kukituna balikeun deui ku anjeun ieu gelar kanu kagunganana, kanu hakna nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dupi carana pandang ku hati anjeun, tekadkeun ku hati anjeun, musahadahkeun ku sira anjeun, di mana-mana anjeun tobat eta teh timbul ti Allah. Nyata anjeunna nuju nembongkeun jenenganana tawab. Nya kitu deui, di mana anjeun ninggali ka di jalma anu pagaweanana tobat bae, tekadkeun bae ku anjeun. Allah nuju tajali kalawan jenengan tawab. Taya teh kaasup tajali asma. Tajali anu kadua tina tajali af'al. Kumardi tajali teh aya 4 rupa. Kahiji tajali af'al, kadua tajali asma, katilu tajali sifat, kaopat tajali zat. Alhasil tobat ieu teh ti Allah. Ka Allah urang ieu mah ngan wungkul tempat dohirna asma Allah. Demi masa, demi waktu, atarapi demi wanci, saestuna sakabeh jalma aya dina karugian, kecuali jalma-jalma anu iman sareng anu sri wasiatan ku hak sareng kasabaran. Nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira, asih asuh asah. Pondok teu meunang disambung, lonjong teu meunang dipotong, mipit kudu amit, ngala kudu menta, ngegedag kudu bewara, ngalicikur kudu matur, ulah goroh, ulah linyau, ngade kudu sacekna, nunya kudu dinyakeun, ulah syirik, ulah pidik, ulah ngaruksak negara jeung bangsa. Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, larangan teu meunang dirempak, buyut teu meunang
diubah. Nusantara Baru, Indonesia Maju, Bhinneka Tunggal Ika, kun fayakun. Wabillahi taufik wa hidayah wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.